nyata anu 5 waktos tenang ayeuna dina sasi Ramadan saatosna ngalaksanakeun salat anu fardu urang teh wayahna kudu urang ngahirukeun dina pentinganna sasi Ramadan ngalaksanakeun salat anu sunat nyata tarawih. Kan salat tarawih teh beda-beda aya anu 11 rakaat sareng witir. Aya anu 23 rakaat nyata sareng witir. Tarawihna mah 20 rakaat nyata ditambihan ku salat witir 3 rakaat. Cek sebagian mah kadang-kadang nyata bisi cek sebagian keterangan mah lamun urang ngalaksanakeun salat witir teh cek sebagian biasa make gunut. Bujeng-bujeng tina tengahna urang sapertos ni tengah-tengah sasi Ramadan ti awal oge bisa make urang gunut. Ngan dina kabiasaan di urang mah dina tengah-tengah teh gitu mah. Itu. Padahal di awal oge bisa urang dilaksanakeun. Gitu.